Bismillahirrahmanirrahim. Sabada beres ngalogat infis sifati wal makhariji tapak. Dugi kakeun tadi teh nahwu ar-rahimi maliki kama sayati dugi kadinya ngalogatna teh nya. Infis sifati wal makhariji tapak harfani fal mislani fihi ma'ahak. Dina ieu bet musannif bade nyarioskeun tentang mislen sogir ya. Tentang mislen, garis besarna tentang mislen. Sabab engke sogir nama aya bet secara khusus dipayun tah sakedap deui mana summa insakan awalukul lifas sogir samian eta ngabahas sogirna engke dipayun terpisahnya. Sate acana kan di dieu teh ayeuna bagian ngabahas idgham umum ya. Disebat idgham umum teh nyaeta sebagai korenah atawa pembeda tina idgham anu khusus. Mana idgham khusus teh hiji idgham nu aya dina hukuman nun pae sareng tanwin dipayun entos eta mah aya idgham naon wae, aya idgham bigunnah, aya idgham bila gunnah, aya oge nu sok nyebut idgham ma'al gunnah bila gunnah mangga nya. Bigunnah bigoiri gunnah mangga. Tuluy aya deui idgham nu khusus teh dina hukuman mim paeh, mim sukun, mim mayunan mim, wasani idghamun bimisliha ata, wasami idghaman sogiron yafata dina betna entos dipayun. Ta eta oge idgham khusus kalebetna nya. Sanajan idgham khusus nu eta engke tiasa dilebetkeun kana idgham umum dipayun. Tadi dieu mah idgham umum. Jadi idgham umum teh di dieu eusina 3 nya. Hiji aya mutamasilen silih akuran, 2 aya mutaqariben silih deuketan, nu katilu aya mutajanisen silih jinisan. Mutamasilen, mutaqariben, mutajanisen. Ngan eueuh mutabaiden mah silih jauhan mah. Mutamasilen silih akuran, mutaqariben silih deuketan, mutajanisen silih jinisan. Kumaha cara ngabedakeunana? Nya daek teu daek cara ngabedakeunana teh kudu apal makharijul huruf jeung sifatul huruf. Naon sababna? Sabab mutamasilen, mutaqariben, mutajanisen bisa dikanyahokeun lamun urang apal eta 2 huruf teh ti mana makhrajna jeung naon wae sifatna. Makhrajna ti dieu tina a, nu hiji deui ti mana ieu? Tina b, berarti beda. Ngan pas ditingali sifatna ternyata akur. Tak kakara bisa diasupkeun lamun tanpa apal makhraj jeung sifatna secara teori moal apal nu mana mutamasilen, nu mana mutaqariben, nu mana mutajanisen. Ngan ari mutamasilen teuing mah da babari nya cirina teh. Asal hurufna akur pasti eta teh mutamasilen. Naon sababna? Sabab ari ngaran mutamasilen mah kembali kana bet infis sifati wal makhariji tapak, lamun mah makhrajna akur, sifatna akur, makhrajna tidinya, sifatna tidinya, naon teh harfani teh nu 2 huruf teh pal mislani fihi ma'ahak. Maka eta teh pingaraneunana teh mislen. Papai kahanap tahanapeun bet. Ai itafaqo harfani fi sifati wa fil makhraji. Lamun mah geus narima akur 2 huruf teh fi sifati dina sifatna wal makhraji jeung dina makhrajna. Sifatna akur, makhrajna akur. Contohan supaya gampang.
kal ba'aini al muwahhadataini aya nu nyebut muwahhidah pek wae eta mah nya sapertikeun ba'ain ari ba'ain teh ba dua tegasna mah huruf ba mayunan huruf ba eta teh ari huruf ba mayunan huruf ba kan eta teh makhrajna teh itapako akur da hurufna ge akur pasti kaluarna oge akur di mana ba teh kaluarna tina mimbaini syafatain tina antara biwir dua ucapkeun heula ba nu usik biwir hiji tawa dua nya coba usikeun hiji bisa teu wa hese nya mimbaini syafatain kan ari syafatain atawa syafatain nya biwir dua teh ngaluarkeun huruf teh opat kan biwir teh gitu syafah teh hiji mamisah nyeta fa nu tilu mah akur wau ba mim tah langsungkeun wae supaya tereh bahwa ba teh kaluarna tina biwir dua ba mayunan huruf ba nu kahiji kaluarna teh tina biwir dua ba nu kadua oge kaluarna tina biwir dua geuningan akur kaluarna tina biwir dua kapan hurufna oge kumaha akur hurufna akur atuh makhrajna ge pasti akur hurufna akur pasti cara ngaluarkeunana oge akur wapis sifati jeung dina sifatna kulantaran hurufna akur otomatis sifatna oge akur. Gerawang sebutan sugan inget kene sifatna ayeuna supaya gampang biasana sok make naon atuh ngaranna teh make cara makhraj ma'as sifatnya makhraj ma'as sifat teh kieu al ba'u harfun syafawiyun dina kitab al qaulus sadidnya al qaulus sadidna tapi anu piah kami tajwidnya al ba'u harfun syafawiyun li khurujihi min bainis syafatain ba sok aya nu nuluykeun ma'a inti baki hima sarta nutup nabi wir dua ba aya nutupan beda jeung wau mah ma'a infitahi hima wa eta mah muka kan deui eta mah dina masalah makhrajnya bahasanana al ba'u harfun syafawiyun li khurujihi min bainis syafataini min baini nun mayunan ba eta iklab cenah nyapek wae rek dibaca iklab ge nya arek min baini ngan kudu panjang macana lamun maca definisi make tajwid nya jeung deui ari tajwid mah kan naon dina maudhu'na wa maudhu'u kalimatul qur'ani yang kalimah Quran berarti nu sajian mah masing teu make ge nya beunang-meunang wae sanajan alusna mah make ngan berarti non bakal kieu nya al ba mad wajib dah al ba'u harfun syafawi bakal kitu geus we al ba'u harfun syafawiyun li khurujihi min bainis syafataini ma'a intibakihima walahu situ sifatin wahia al jahru wasiddatu wal istifalu wal infitahu wal idlaku wal qalqalatu tak kitu cek dina makhraj ma'as sifat ti mana bisa katalar eta aya dua cara nu kahiji emang tiap definisi per hurufna ditalar anu kadua emang tina tiap huruf teh makhrajna apal sifatna kabayang sehingga tinggal nyambungkeun sepertikeun abdi
Urang kan teu pernah nalar alba'u harpun sapawiyun, teu pernah nalar kitu nama. Cuman rumusna pertama disebut heula makhrajna, nomor kadua disebut sifatna. Aduh caang teuing teh. Contoh kieu. Alba'u tah keur nyebut alba'u teh ieu ai huruf ba teh huruf bangsa naon? Aya kan bahasanana dina kitab Nihayatul Qaulil Mufid mah alqob laqob huruf anu 10 teh nya. Di antarana sapawiyun. Alba'u kulantaran tina bibir harpun sapawiyun. Berarti alba'u harpun sapawiyun. Tuluy anu kadua teangan makhrajna. Ti mana ieu makhrajna ba teh? Min baini safatain contohna berarti tinggal tuluykeun li khurujihi min baini safataini ma'a intibakihima. Tuluy bagian sifatna ieu. Walahu tak keur nyebut walahu teh mikir ieu ba sifatna naon wae ieu? 5 genep tawa 7. Papai heula nya. Kumaha cara mapaina? Pertama cara mapaina teh dina sifat nu teu ngabogaan lawanna. Sopir qalqalah lin inhirab takrir tapasi istitolah tah. Kan tiap huruf teh ngabogaan teh minimal 5. Kadituna biasana aya nu genep jeung aya nu 7. Sifat anu 7 ngan ukur hiji nyaeta huruf ro wungkul. Berarti huruf ba mah antara 5 atawa genep. Teangan heula dina sifat nu teu ngabogaan lawan kudu katalar heula sifatul hurufna berarti. Sifat nu teu ngabogaan lawan teh 7 nya. Ba hiji dina sopir aya teu. Sopir teh hurufna 3 sod zai sin. Ieu mah cara wanya cara supaya bisa naon? Bisa jiga kitu tah. Sod zai sin eueuh. Tulu ayeuna nomor kadua qalqalah. Qalqalah qaf ta ba jim dal aya berarti kana qalqalah asupna langsung kapanggih. Tah mapai nya. Kulantaran mapaina gancang nya berarti keur nyebut walahu antara khamsu jeung situ ari sab'u moal mungkin da eta mah dina ro wungkulnya antara khamsu jeung situ walahu mapai oh ternyata ba teh qalqalah berarti situ walahu situ sifatin. Nah, berarti genep ya kapangi sabab aya dina qalqalah. Sabada kitu wahiya tah keur nyebut wahiya teh sifat nu kahiji teh jahar jeung hamas. Ba asupna jahar atawa hamas? Ba katahana pas jahar berarti wahiya al jahru. Tuluy 2 sidah tawa rukhawah tawa tawasud. Ba sidah berarti wasidatu. Tuluy istifal tawa isti'la. Ba istifal berarti wal istifalu. Infitah tawa itbaq. Ba wal infitahu. Ismat tawa idlaq wal idlaku. Tah cara nyebutanana oge kudu geus kabayang gitunya. Berarti walahu situ sifatin wahiya al jahru wasidatu wal istifalu wal infitahu wal idlaku wal qalqalatu. Ketika orang nyebut al jahru teh orang teh geus ngabayangnya bahwa ba teh ti antara jahar jeung hamas asup kana jahar. Sabab dina hamas mah eueuh. Tuluy wasidatu asup kana sidah sabab dina rukhawah jeung tawasud mah eueuh. Ajid qatin bakat terus ka hanap tah. Jadi ku kapahamna atawa minimal lah ari kapahama bisi sombong teuing nya. Ku katalarna eta masing-masing huruf tina sifatul huruf anu 17 urang teh bisa naon bisa nempatkeun masing-masing huruf kana naon kana kakuduanana bakal bisa kieu walahu situ sifatin wahiya al jahru wasidatu wal istifalu wal infitahu wal idlaku wal qalqalatu. Tah naon fungsina nalar eta nu bieu jiga kitu teh fungsina teh pikeun ngecek naha antara huruf nu kahiji jeung kadua lamun di dieu mah bahasana harfani eta teh akur teu sifatna atawa beda.
tah kulantaran tadi di dieu mah kalbaaini nyambung deui nya huruf ba dua sedengkeun ari ba jeung ba teh hurufna akur tadi dina makhrajna akur atuh otomatis dina sifatna oge akur. Jadi geus moal hese sabenerna mah kalbaaini walamaini atawa lam dua ya. Lam kaluarna bakal akur lam kahiji jeung lam kadua di mana tina gigir letah lamun saur Imam Khalil bin Ahmad ya. Atawa tina tungtung letah lamun saur Imam Ibnu Kisan atawa Imam Al-Faro entos eta mah tipayun dibahas dina ikhtilaf atawa mukhtalafat makhrijul huruf anu aya 3 pendapat. Wadalaini sareng huruf dal dua pasti makhrajna sami sifatna oge sami. Wal mu'non al muhmalataini berarti dal nu teu aya titikan, wal mu'jamataini za nu teu aya titikan. Nya simpulna mah abatasa rek ba mayunan ba ta mayunan ta sa mayunan sa jim mayunan jim terus kaditu nya jeung satuluyna. Lamun kajadianana kitu kumaha kitu teh kumaha kitu teh kitu teh nyaeta huruf nu kahiji jeung huruf nu kadua teh sami hurufna tegasna mah sami makhraj sami sifat. Kumaha lamun kitu teh sumia mislaini maka ngaranna teh mislen. Atau bisa dibalikeun ari mislen teh nyaeta kajadian nalika aya huruf dua bari huruf nu kahiji jeung nu kaduana teh akur. Naon maksud akur teh? Sami makhraj sami sifat. Makhrajna sami sifatna sami. Gampang nama hurufna sami. Ngan ieu mislen teh kabagi dua ya. Berarti ayeuna sing artinya jang kahareupna mislen teh kabagi dua alah geus heula teuing terus selanya wong tuluikeun uang ganti ieu di dieu hese naonna hese ngaapna sinyalna awan bisi lila terus cekap heula wallahu a'lam bishawab.